Aduh, alhamdulillah. Aduh, dulur-dulur, baraya-baraya, alhamdulillah. Jajang ngakak ayeuna tos nuju ieu laleson di saung nu ayana di pasawahan Desa Kutamanggu. Aduh, lumayan dulur-dulur baraya-baraya. Seger kesang urang keluar terus awak urang bergerak bari biasa ningali pamanangan ningali manuk oke sok katingali dulur-dulur bare-bare simut simut aya kungkang aya lembing aya kadang tadi ge jajang ngakak alhamdulillah menakan eta manuk kacipare ngan karasan nuju nu hiji da gaduh katinggalina aya opat sayang kapendak di sawah nya di sawah ieu da teu acan baleuneur masih kene beukah nu hiji nembe ngarennog aya nu opat nu ge hejo ndog ieu manuk kacipare mah nu hijina keur gumurut nu hijina keur bulu nyere nu hijina bulu indung nya insyaallah ke minggu payun mah biasa dicandak lah ke bade di Paraban ngeresepan ai seueur manuk mah alhamdulillah jajang ngakak oge sakantenan nyandak manuk pikat purkutut nya kangge saurna cenah di kebon-kebon di leuweung-leuweung daerah lembur seueur purkutut anu laleupas ti kampung ayeuna ngaralih ka daerah ieu pasisian ya alhamdulillah sok kapireng rame sora purkutut teh tah ayeuna jajang ngakak teh teh nuju ieu istirahat heula sakedap lah micen heula kacape sambil micen kacape cuang udud alhamdulillah jajang ngakak teh ududna nyaeta gudang garam beureum raoseun nyandak 2 bungkus gas rokona da kadang sok di sawah mah sok papendak jeung wargi sok karunya sok teu nyandak rokok karasan abi nyandak rokok nya di pasihan kitu abi karasan nuju nyandak mah taina nuju udud heula gas ngan hapunten duh teu nyandak ieu opieun karasan jalmi teh nuju teu araya panginten nuju ka nu sanes mun ka sawah ka nu sanes mun buburuh ieu biasalah ngagasrok ngagapret terus ngarambet ya nu panen ge aya nuju nyemprot oge aya karasan tadi papendak sareng Pak RT anjeunna gaduh domba seueur